Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, patepang deui sareng simkuring Asep Saifullah dina acara Hujan atawa kuliner zaman ayeuna. Warta anu baris dipidangkeun nyaeta tempat kuliner Jepang di Majalaya. Majalaya beunghar pisan ku tempat kulinerna. Nya sakitu seueurna tempat kuliner aya hiji tempat anu unik nyaeta Aramen. Unikna di Aramen teh nyaeta nyajakeun kadaharan khas di Jepang. Anu sakitu teh atuh Aramen teh teras nu kumaha kadaharan khas di Jepang teh. Pemirsa, alurang atau sakahubung secara di lapangan sareng saderek timnas dia mangga dikawitan. Atau studi ke tempat kuliner nyaeta Aramen anu viral tahun 2018 real. Ame lebih genre untuk simkuring ayeuna. Aramen, tempat kuliner anyar di Majalaya. Tempat anu karek buka pas bulan puasa tahun 2018. Tempatna aya di Jalan Raya Majalaya Cicalengka. Di sisi jalan belah kenca Jalan Cagak Sukamanah pentas Jalan BKI Production. Di Aramen teh nyadiakeun rupa-rupa ramen. Ramen nyaeta kadaharan khas di Jepang anu miboga rasa lada, gurih, jeung enak. Aramen oge nyadiakeun inuman segar. Hargana anu murah, tur rasana anu mantap, nu nyieun Aramen loba paminatna. Kumaha tanggapan AA di Aramen itu? Nah, muaskeun baik itu alhamdulillah sempat ayeuna nyarana we di awal sampai ke akhir gitu aya nyaman. Ya sampai nama aya di Aramen ieu. Konsumena saya konsumena Seur aya sahabat urang. Ya nona. Ya, sorry. Nurutkeun penjelasan salah sahiji padamel ti Aramen, Chandra. Tempat kuliner Aramen teh loba paminatna ti mimiti muka nepi ka ayeuna. Boh murang kali, boh nonoman atawa kolot. Loba nu datang ka dinya. Kumaha pendapat akan tentang Aramen teh? Ya, tentang Aramen itu lumayan, rasa gurih, tempat praktis, rausen tempatnya begitu panginten akan biasa diwatakan. Salah sahiji nu ngagaleuh Yusuf ngembohan. Rasana gurih sarang tempat narauseun cocok kangge tempat kuliner nonoman atanapi kulawargi. Tim Liputan Spartan TV. Hatur nuhun ka saderek timnas dia geus ngalaporkeun di lapangan. Sakitu warta nu dilipikeun ayeuna tepang deui sareng Asep Saifullah di acara salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.